Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur nu aya di lembur, baraya anu aya di kota. Kumaha? Tos siap ngadangukeun dongeng Sundana. Dongeng Sunda ieu digarap ku Sim Kuring, karangan Abah Kampung ti Cianjur. Supados teu nyangkolong kana waktos. Sumangga urang Bandungan ieu carios anu ngabantu judul Wawales Kanu Talenges ayeuna teh tos encak kana bagian ka 38. Sok kaparayun sadayana Dura. Harita Jang Dodo keur lumampah nu maksudna manehna rek neangan nu jadi nini nyaeta nini emeh. Tapi di tengah jalan manehna ngadenge aya sora anu cinggerdu. Siga aya anu keur izin nganu jajaten ti belah kaler. Sing horeng si mana horeng. Di tempat anu hara-haraeun harita teh aya 2 jalma anu keur disiksa ku 3 jalma. Harita anu nyiksa eta 2 jalma awakna jangkung badag si maradada, kumis paplang, gelang bahar dina leungeunna. Kitu deui kadua baladna kumisna paplang, make pangsi hideung setelan jawara. Ngan anu 2 mah siga adi lanceuk bebeungeutana sarua bosongot siga nama Kemar eta teh jalma teh. Ari jalma anu hiji deui nu jangkung badag harita keur sosorongot kadua jalma eta anu keur popoyongkonan ciga anu sieun. Sia mending dipikeun atawa henteu eta sia babawaan sia. Lamun teu dibikeun ku aing sia moal dihirupan sia he. Sok sia babawaan sia kadeukeun goblok. Daripada sia modar ku aing. Teu nyaho ieu daerah kakuasaan aing. Si Bargo ieu nu katelah aing ngaran si Bargo. Jeung kedua balad aing tah si kembar. Nyaeta si Cumar jeung si Jamir. Aing nu katelah mah bega daerah dieu hayang nyaho mah sia. Kitu ceuk pangakuana eta jalma nu ngakukeun ngaran si Bargo jeung kedua baladna nu ngaran Cumar Jamir nyaeta Kemar adi lanceuk. Ari anu keur dibegana harita teh hiji kolot tengah tubuh jeung hiji budak ora anu rek rumaja. Manehna sieun ningali ku keuretan beungeut eta begal
anu bosongot ujung jangkung badag manehna popoyong kodan bari nyekelan kantong plastik anu ditetangkep dina awakna anu rada kolot bari pok anu rada kolot eta nyarita bangun anu sieun. Aduh aden atuh ulah di kuku mah ieu teh mang teh tos iang ti kota tos aing oge nyaho sia teh tos iang ti kota mataku aing dipega ge sia teh ngagubu duit eta teh nya. Aduh aden ulah atuh cing karunya ka emang aden ieu teh hasil jerih payah emang ngajual tatanen ka kota pirak kurek digarong. Aduh aden ulah ceuk eta kolot harita teh sing horeng manehna teh tos ngajual tatanen manehna di kota pasan balik kabelah dinya dicegat ku si Bargo jeung dua baladna. Emang tempat eta rada sanget keur jalma-jalma anu kakara mah. Si Bargo ngomong deui bangun anu tandes. Pokona lamun sia hayang salamet kadiekeun eta sia duit sia. Lamun sia teu mikeun ku aing diparagatkeun sia teh nyawa teh. Dikaek ku aing sia peung teh tah. Aduh, ulah atuh aden, ulah. Ya dipasikeun ku emang tapi tong kabeh nya wah sudi. Aing saware-saware mah kabeh ku aing kadeukeun ka aingkeun. Aduh aden ari dipasikeun sadayana mah atuh emang meureun nihil. Ulah atuh aden. Mending di podaran atau mending dibikeun eta sia duitna. Goblok. Ceuk si Bargo harita teh nyentak ka jalma anu rada kolot. Ari nu budak ngorana harita ngilu nempas tapi bangun anu sieun. Oh, aduh Pak, bikun we, Pak, oi, daripada paeh Pak, harunya paeh mah aduh Pak, kayak si emak jadi rana, Pak bikun we Pak, asyik aja dong sih teh, lain bikun, bila aku kudu dibikun hasil jadi payah urang sia teh, sarnang, cek eta nu kolot nyebut ngaranan sarnang. Sing horeng eta teh geningan Jang Nanang jeung Mang Ading anu tos ngajual tatanena ka kota meureun. Ningali kitu mah si Bargo beuki nafsu harita nitah kadua baturna nyaeta si Jumar jeung si Jamir. Jamir, ponaran euy sakalian tah jelema teh. Iya. Oh Kang siap Kang ponaran Kang kitu Kang tuman Kang euy ara rese kitu mah ara rese mikeun mah ponaran sakalian Kang di dilaton hirupan tuman kitu. Ceuk si Jumar harita teh nempas omongan nu jadi gegedugna. Pok si Jamir ge ngilu nempas. Ya Kang lah sikat we Kang tuman Kang nu kieu mah dihirupan Kang lah tuman bisi lo bengkel der pe jadilah kalembur tuman ponaran we di dieu lah tuman ruang teh di dieu teh kebawaan ngadenge kitu mah Mang Ading jeung si Nanang beuki murungkut harita teh sieun manehna teh ngadegdeg tuur ngaroroncod lantaran ngadenge ancaman eta tilu begal anu rek mateni ka dirina. Sanggeus kitu mah Mang Ading harita teh kokomponan bari keukeuh manehna mah nangkep eta kersek hideung anu jerona duit. Si Bargo harita teh teu antap sini deui.
ngacewang leungeun Mang Ading anu keur nyekelan kresek hidung. Kadeukeun sia rek dibikeun moal. Ulah Aden, ulah atuh Aden karunya ka Mang. Aduh. Sugan sia mah kudu dikieu. Hiu. Camron. Aduh. Harita teh Mang Ading ditampiling ku si Bargo anu leungeunna babalimpingan gede ka cida. Sampai ka bangkiung Mang Ading ngebangkiung munur ka tukang aya mah kana opat lengkah mah ningali bapana dicabok. Si Nanang harita terek ngabela nya ge sieun tapi ngabela ningali kolot di kitu mah. Oh pak oi tong kitu atuh oi tong nyabuk bapak aing sia teh oi karek ge ngomong kitu si Nanang. Hiu gedung Camron. Aduh. Harita teh si Cumar najung kana bobokongna si Nanang. Cungkal harita si Nanang cungkal. Roboh ngababengkang ngajengjehe harita teh. Bari hamururungan nahan ka nyeri. Aduh pak. Pak. Aduh nyeri pak. Oh. Ditajong pak. Ditajong pak nyeri kieu beudeuh pak. Ai maneh aduh sarnang. Wawanianan sia teh. Geus atuh palah pikeun pak daripada paeh. Ai sia sarnang dibikeun duit anger bakal dipaelehan sia teh. Oh gitunya pak atuh kumaha pak. Amun paeh teh karunya kasih emak jadi rana. Aing inget ka indung maneh sia teh sarnang. Mun bapak paeh ayeuna aduh karunya indung maneh jadi rana. Kaning bapak teh nineung ka indung maneh teh aduh. Ma bapak rek paeh ma. Aduh. Ceuk Mang Ading harita teh inget kanu jadi pamajikanana nyaeta Biate. Kitu deui si Nanang sasambat kanu jadi indung. Ma tulungan ma. Nanang rek dipaehan jeung si bapak ma. Aduh ma. Aduh ma. Ma tulungan ma. Harita teh si Nanang jeung Mang Ading anu keur ngajengjehe teh sasambat kanu jadi indungna nyaeta Biate. Ningali kitu si Bargo manehna ngagajeleng kagigireun Mang Ading bari ngarebut eta kresek hideung anu keur diceceklan ku Mang Ading. Kadieukun sia anjing eta duit teh. Ku si Bargo eta duit dicokot tina ceklan Mang Ading. Mang Ading teu bisa kumaha. Teu wani ngalawan. Sabab manehna geus kalimpudan ku rasa sieun. Geus kitu mah si Bargo ngagagak syuri. Jumar, Jamir, urang pesta oi menang duit oi. Nya Kang oi menang duit oi. Biasa Kang lah orang nginum Kang oi di warung lah orang sieubeukkeun orang beakeun duit Kang. Nya Kang lah orang ludeskeun Kang duit orang pesta Kang pesta. Pesta Kang. Jeung si Jumar jeung si Jamir bangun anu gumbiranaker sabab ngabegal manehna hasil. Ari anu dibegana harita teh Mang Ading jeung si Nanang anu keur nalamru bari popoyong kodan harita teh. Aduh, Aden atuh pasihan we Mang. Saperak 2 perak mah kanggo uwi. Naon? Sia hayang duitnya. Tong di bobora asa perak sia mah ku aing di ponaran ayeuna ge mah dihirupan. Lamun sia dihirupan pasti sia bebeja kanu lain sia. Nya Kang ponaran we Kang lah di dieu tuman Kang oi. Lamun sampai ka dikencarkeun mah tuh rip mungkin bebeja ka batur Kang. Geus we ponaran Kang. Ceuk si Jumar harita teh nempas ka gegedugna. Menta si Nanang jeung
Mang Ading titah ditandasa dirinya keneh ngadenge gitu banget Mang Ading sampai kasepa sabab manehna dipastikeun bakar ngalayang jiwana jeung nu jadi anakna kitu deui si Nanang harita teh manehna ngadegdeg sawak-awak banget sepa bangun anu teu aya ketihan. Aduh pak ayo nak geuning waktu paeh urang teh pak nyanang aduh nang ampura papa ka maneh sok jurak carek nang bapak mah anger we inget ka indung maneh nang aduh bakal jadi rana nang indung maneh aduh ma cek Mang Ading harita teh manehna mah anger inget kanu jadi pamajikanana nyaeta BAT teu loba catur harita teh si Bargo ngalugas pedogna serepet manehna ngalugas pedogna anu disampaikeun dina cangkeng belah kencana kitu deui si Cumar geus nyerepetkeun pedogna cing kurilap pedogna katojo ku panon poe ka cigila seukeutna geus diamang-amang ku maranehna maksudna manehna rek nandasa ka Mang Ading jeung ka Jang Nanang. Oh si Bargo ngomong bangun anu garang naker sok sia geura tungkul ka handap geura tangga kasadapan sambat indung bapa sia ayeuna poe panungtungan sia moal dihirupan ku aing mah dipodaran si ayeuna cuk si Bargo harita teh ngancam ka Mang Ading anu keur ngadegdeg bangun anu sieun kitu deui si Cumar harita teh ngancam ka Jang Nanang anu ngadegdeg sarua bangun anu sieun sok sia ge sarua goblok ayeuna waktu panungtungan sia bisi sia penasaran hayang naon sia ku aing dipodaran ayeuna sia keked geus moal dibere umur panjang ku aing sia dipodaran sia sok kitu ancaman si Cumar. Ari si Jamir mah gigireuna mulak cangkeng bari nguli kumis anu paplangna ningali kitu mah harita teh Mang Ading jeung Jang Nanang geus pasrah geus teu bisa ngalawan sabab manehna teu boga pangawasa keur ngalawan eta tilu begal. Strong si Bargo harita nyamperkeun ka Mang Ading bari geus rek ngahumbatkeun bedogna anu kacida seukeutna terus leungeun kencana ngajambak buuk Mang Ading waktuna sia monar ayeuna mah sok sia erek beuntak erek beureum sia harita si Bargo geus rek ngaheumpatkeun pedogna rek disapatkeun kana beuheung Mang Ading anu keur beureum rasakeun sia monar hiu bedog diheumpatkeun rek disapatkeun kana beuheung Mang Ading teu kanyahoan ti mana datangna aya hiji ciri anu ngacorelat anu ngapendung kadekana si Bargo anu rek nyapat beuheung Mang Ading siu belentrang dalidug harita teh si Bargo ngadalidug mundur ka tukang sabab pangadekna aya nu nahan cigaku pakarang anu sakitu teasna ngabelentrang ngadenge kitu si Cumar anu rek ngadek Jang Nanang teu tulus sabab dihareupeun aya nu ngajang ngelek hiji jajaka anu karek remaja sing horeng eta teh geuningan Jang Dodo palawargi Jang Dodo anu geus ningali tita tadi dibalikeun tatangkalan manehna teu tegaeun ningali jelema anu geus teu
daya teu upaya rek dipateni ku jalma anu talenges. Harita Jang Dodo nyerengeh bari gagaro sirah. Kang kalakuan teh siga sato Kang eta jelema anu geus teu walak kaya kitu rek dipaehan. Aduh Kang, nya harta bandana dicokot, nya nyawana rek ditandasa. Aduh Kang, tong kitu Kang, yeuh. Eling Kang, eling. Cek Jang Dodo harita teh ngomong ke si Bargo. Si Bargo harita anu niatna dihalangan ku Jang Dodo harita puncelik. Panona beungeut peureum ngemu kamek. Setan goblok sia saha anjing pipilueun kana urusan aing sia sugan sia kudu dipodaran sia wani-wani ngahalangan kana maksud aing sia. Nya Kang abi bakal ngahalangan kana maksud akang atuh mah nya jalma anu geus teu walak kaya erek ditandasa. Aduh cing eling Kang, eling teu euy kaneng sia goblok teu nyaho aing raja begal di daerah dieu. Yeuh aing nu katelah si Bargo geus kakoncara aing ka belana oge sia. Ka mana Kang? Ka belana. Ih gue kebegalan di belana atuh Kang, tong di dieu. Ai sia kakang ngalawannya goblok. Teu nyaho aing si Bargo. Jumar, Jamir, bereskeun ku sia piraku sia teu mampu ngalayanan budak penyuh kieu we. Keun Kang ku aing Kang, kieu mah Kang ku aing Kang. Nya Kang ku abi we Kang ku Kang Jumar jeung ku abi Kang urang sikat. Mereka budak setepak kieu Kang ku saya we Kang. Heueuh sok. Beresan tah. Kagok tiluanana podaran oi. Siap Kang siap. Nu kieu mah sakali ngaredot ke moal Kang sekali neungeul ke coprak geura. Jeung si Jumar harita teh susumar srog manehna maju ka hareup. Hai sia. Karan sia goblok sia ngaganggu kana papaksudan guru aing sia. Sok aing sia ku aing ku poraran sia ku aing sia. Wani sia ngahalangan kana papaksudan aing sia. Ngos Kang Jumar sikat Kang Jumar sikat. Oh cicing ku aing we Jamir cicing ku aing ieu kieu poraran ku aing sekaligus nyomro geura. Ieu mah jiga kemar oi ngan kemarna oi kanu teu balik oi. Sok aya mun nya mah kawan yeuh jeung si saya erek gelut mah yeuh sok bisa mah yeuh kadek yeuh. Cek Jang Dodo harita teh semua kasih Jumar jeung si Jamir. Ari si Jumar manehna teu micin waktu harita nyebrut narajang ka Jang Dodo anu keur seserengehan bari si Garut sieun ku manehna. Rasakeun sia ku aing sia. Cilung curelat semrut. Si Jumar harita nyebrut narajang ka Jang Dodo nu maksudna erek nusukeun eta bedog kana dada Jang Dodo. Tapi lain ge Jang Dodo atuh anu geus ngawasai ilmu saepi manehna ningali panarajangna si Jumar manehna ngacurelat nyingkahan panarajang si Jumar bangun anu harampangnakeun curelat bos. Harita panajang si Jumar ngeblos ngakan angin sabab Jang Dodo geus aya di tukangeun si Jumar. Harita Jang Dodo tepak punuk nasi Jumar tak tolot harita si Jumar nyolontot ke hareup kacirina mah jiga ditepak padahal mah manehna
sampai ka nyolonton ka hareup ku panepakna Jang Dodo solonton ka hareup ningali anu jadi lanceuk nyolonton ka hareup si Jamir teu mijeun waktu harita nyebrut narajang ka Jang Dodo rasakeun sia kolong ya cilung curela harita si Jamir nyebrut narajang manehna ngarah kana anggota badan Jang Dodo nu maksudna manehna rek neungeul kana pucili Jang Dodo tapi Jang Dodo atuh ningali hiukan samran angin panarajangna si Jamir harita manehna ngareundekeun awakna ka handap hiu kareundeuk plaos harita panarajang si Jamir nyeplos ngahakan angin barang Jang Dodo keun ngareuneukeun awakna ningali kekemplong si Jamir anu teu kajaga Jang Dodo ngacecekeun sukuna kana kekemplong si Jamir hiu gedug deus anjing jadi goblok dalig-dug si Jamir harita dadalig-dugan mundur ka tukang tapi henteu sampai karoboh mah ningali adina cicecek harita si Cumar nafsuna muncak sabab manehna tadi ditepak purukna pe ka cujolongjong rasakeun sia goblok ieu panarajang teh aing sia cilung corelat harita si Cumar nyebrut di narajang nu maksudan rek narau sirah Jang Dodo ku bedog anu geus segeutna tapi lain ge Jang Dodo atuh anu ilmu bela dirina geus tepi kana tataran pinuhul ningali hiukan bedog anu sakitu segeutna anu rek narau kana sirahna manehna harita ngacorelat nyingkahan panarajangna si Cumar hiu corelat pos hiu corelat pos hiu corelat pos Jang Dodo harita cucorelatan nyingkahan panarajang si Cumar anu ngababi buta tapi panarajang si Cumar eueuh anu keuna kana sasaran sabab Jang Dodo ngagunakeun ilmu saepi angin anu geus tepi kana tataran pinunjul ningali kalinghasan Jang Dodo gerakan Jang Dodo si Bargo ge rada cangcaya ningali budak anu karek remaja boga ilmu pangapang badana meni cepat kacida manehna ngagerentes dina jero hatena edan eta budak teh sah oi ilmu pangapang badana meni lincah kitu edan ku si Cumar si Jamir oge can aya nu beunang tah panarajang maranehna kata jelema saha sabenerna teh budak teh oi goblok edan tah oi ceuk si Bargo harita teh anu keur lalajo panarajangna dua baturna can aya nu keuna kana sasaran ari Jang Dodo harita teh anu geus kacorelat ka tempat anu kosong nyerenge teu enak sok kemar udah yo wing yo udah yo enak si anjing goblok sia ngaranna cek aing awas ya yo rasakeun sia yo ya cilung corelat harita si Cumar nyebrut narajang deui maksudna erek nusukeun bedugna kan dilempengkeun kana dada Jang Dodo tapi harita Jang Dodo teu nyingkahan panarajangna si Cumar eta bedug anu anu rek ngahanca kana dadana ku Jang Dodo dicapit ngagunakeun ilmu capit hurang hiu harita waktosna kabujeng seep waktosna palawargi kabujeng seep cenah aduh lentraskeunnya sekedap deui dicekapkeun sakieu wae dongeng kanggo dinten ayeuna atuh
Matur nuhun kasadayana anu tos sami-sami manco kana dongeng Sunda. Nah, insyaallah enjing bageto diteraskeun deui. Hapunten nu disuhun hampura anu ditedak. Wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga